أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sapali budak ayeuna kosong dasar agamana, teu dididik ti ayeuna kumaha geura engkena. Dulur kade arek linglung, pengajian kade suwung, putra kade reka pahung, kana ngaji kade embung. Gaduh putra kedah didik, mumpung masih keneh leutik, ilmu sina kapimilik, ngarah taliti jeung apik. Mun putra tanpa didikan, sok nyieun kaberengsekan, resepna papaseaan, anu bukti kanyataan. Lamun putra atah adol, hirupna sok jadi tolol, mun hirupna geus tolol, paehna ge bakal konyol. Geura barudak ayeuna, loba pisan nu embungna, embung ngaraji dirina, sumawon mun masantrena. Sapali para sepuhna, kacida pisan ngantepna, teu ngadidik saenyana, nurut kahayang anakna. Padahal saha gantina, iwal ti para putrana, teu ngadidik ti ayeuna, kumaha ke kaharepna. Alim ulama ayeuna, lamun tos taya umurna, rek saha deui gantina, kedah pikir ti ayeuna. Ngaji teh eta pokona, ilmu mah eta dasarna, wajib urang milarina, pada butuh sadayana. Geura contoh kanyataan, pami aya kamaotan, nu hirup kedah ngurusan, rejeng nu mulasaraan. Meme dibungkus mandian, meme dikubur sholatan, kapan eta pagawean, ilmu kedah ngabogaan. Nyolatan mayit teu milu, meureun duana teu timu, wajib urang tholab ilmu, ibadah moal tumamu. Eta contoh anu bukti, pagawean nu babari, ngabutuhkeun anu ngarti, mun perlu ngundang kiai. Lamun aya pisuliteun atawa napiriweun, angkat menak areungeun, jalma ngarti dibutuhkeun.
Jadi jelas anu tepat, ilmu agama manfaat, nuguna di masyarakat, dunia sinareng akhirat. Dulur-dulur sadayana, kedah sadar ti ayeuna, putra didik saleresna, ngadidik sing saenyana. Kapan saha deui atuh gegentos para sesepuh, teu ngadidik sungguh-sungguh, umat Islam bakal lumpuh. Putra didik sina pinter, sina jadi jalma bener, kade ulah kabalinger, sumawon mun jadi bader.